your friends all say it's fine, but alamin aki ngerasa bagja dina danget aina cenah kaberata oga neng opi wirehna nu dianti-anti ti kamari nu didago-dago ti pagra parantos anjog baina urang sadayana aki ngerasa regreg ngerasa bunga bingah amar warna sutal saur kidalang mah bingah kagiri-giri aki aina pancen gawe di desa Ciberem Kulon Ciberem Wetan teh Ciberem Kulon Ciberem Wetan besok palelo aki mah maklum ora kene cenapi alhamdulillah wilujeng sumping haturan ka para tamu di rombongan pengantin pamagat selamat datang aki ucapkan tidak lupa pada hari ini semoga kita ada dalam lindungan Gusti Anu Maha Suci amin amin ya rabbal alamin. Sacan aki neruskeun ieu lalampahan aki sejarah es kanu maha agung urang sami-sami ngadoa sangkan aya dina kabagjan oge kasalamatan amin amin ya rabbal alamin jika auyan dikasih surupan pun sapun kanu maha agung kanu kagungan kun payakun jelek ngadeg beral gumelar awasana di langit pating karetin di dunia pating kulisik gumelar di alam di alam di alam di alam di alam di alam apa coba ayo aki lengser di alam lahir bari puji syukur kanu agung kecapna alhamdulillah bari puji syukur kanu agung kecapna sajuta kali alhamdulillah oge raja dunga raja munah maring Allah dina rasa rumasa dina hate anu ning dina iman, dina Islam, kitabna Al-Quranul Karim ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Turun di gunung Gumuruh kahujanan kumaha aduh akhir ngapainnya nyamoyan di pamoyanan papanggih jeung urang dami anu keur bener ngaraja padep kadayeuh ka wangi sakitu kajati aki mudah-mudahan sing dijabah ku Gusti Anu Maha Suci amin amin ya rabbal alamin sok karinya ponggawa urang bagiakeun
yang kelihatan cuma pelaminan sama Aki. Wilujeng tepuk tangan atau untuk kedua pemulai dan rombongan, tepuk tangan Opi. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu tepuk tangan mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswa, sing diseukeun di Cina barokah, anu teu acan sami sing panjang yuswa oge. Aki teh maung teh di Cibeureumetan alhamdulillahirabbil alamin. Cuaca sangat mendukung cenah uyan. Cahaya matahari menusuk ke dalam hati sanubari, mudah-mudahan menimbulkan gairah-gairah baru untuk memperpanjang hidup kita dalam keimanan dan keislaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang juga di rombongan calon sok paling tahu Aki mah panganten. Panganten pria, mudah-mudahan hidup duaan sing samawa sakidah mawadah warohmah asep gelis Cep Aji sama Teh Nurholisa gitu kalau nggak salah. Aki ucapkan hanya doa yang Aki panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan hidup sekalian mendapat ginanjar kawilujengan, amin ya rabbal alamin. Atau nanti saudara-saudara mau kan kepada semua yang pada hadir pada hari ini. Selamat jumpa. Aki teh mudah-mudahan urang sana sing lungsulan sarti wit awadugi karengse, amin amin ya rabbal alamin. Ke Aki tidak sendiri kesini teh cenah Jang Salim. Ih sama si Bebek. Si kesempurnaan cinta si nggak boleh teh. Aki teh ada syaratnya sendiri itu mah, harus dicalukan teh, harus diauran dulu cenah gitu. Kumang rupi-rupi naon we eta mah, aya anu abu-abu nu semu bulu monyet, aya anu beremping atau biru-biru ungu tina naon. Eta mah ulah dianggap heureuy cenah limah. Gerak keke urang goroan nya Nini Aki. Sok sesaudara hari di masker saya di masker. Tepuk tangan dari atuh hayang meriah. Beres ada banyak-banyak teuing. Aya naon teh teu Aki meni loba ieu jalmi kieu teh. Lain aya naon pan urang teh teu kabagian tugas keur ngajemput kedatangan pas sepasang pengantin yang sudah diakadan pada hari kemarinnya. Urang doakan ke urang sadayana, mudah-mudahan sing dicatatkeun keluarga nu sakinah mawadah warahmah, amin ya rabbal alamin. Oge sing enggal dipasihan keturunan anu soleh sareng soleha. Oge sing disehatkeun lahir teu makanin batin,
Oke, anu sami hadirin ayeuna sing disehatkeun sing ditebihkeun nu namina copit-copit 19 mabur geura mabur. Aki geus keheula ieu teh manggung-manggung geus aya di halangan. Urang doakeun ku sarerea. Alhamdulillah di dieu bisa manggung asal prokes kesehatan. Bener Aki. Di mana teh cenah teh kieu banget teh rombongan teh mewah rombongan teh. Di mana itu? Di mana Lim? Di ditunya. Selamat datang Aki ucapkan. Aki sangat berbahagia sekali teh. Kita aya keluarga di Boston, cenah di Boston mungku cenah Kang Uyan. Urang dipanggilan heula geura. Aya banoan dari geranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun dari hoyong tepang anu namina sareng anu Bapak Hajar Saha cenah Aki? aya Bapak Rohman gitu. Aya Aki. Bapak Rohman teh anu mana? Bapak Rohaman Rohaman Aki geus panon geus poe geus umur kolot ieu mah. Aya Bapak Rohaman kali Ibu Mamah Kong Ait ya. Cobi kapayun sakeula sakedeung. Nek sakedeung jeung sakeula teh dihijikeun jadi sakeula cari. Mana anu namina Bapak Rohaman? Aya eta Ki. Da teu katingali dina mah teh mau keur bae. Nalih deui ka Teh Ika cenah. Ada Teh Ika dari Jakarta. Dari Jakarta mah macacu jangan apa ya? Jangan malu-malu untuk mengaburkan benih-benih kasih kepada Aki. Kumang Rupi uang recehan Aki terima dengan ikhlas hati suci redo mana. Ada gitu Teh Ika. Ada cenah Aki dari Batawi. Alhamdulillah. Kali deui ka Teh Mimin. Teh Mimin anu mana? Aki itu mah di gorwan kawen nepi ka maghrib. Wadeukeun bae ngisi wejan aya waktu sajam cenah ku Bapak Hajim tadi ge sama panitia. Ih Aki mah isukan hayang manggung deui di dieu. Tah rame eta ditu. Tidak Aki teh katingali layar TV. Kali deui cenah Teh Mimin teh ngajeleng deui cenah ngagorobas ka Teh Dede dan Mas Ganto. Bos Pecelele Jakarta. Aduh, ini mah Aki banget Pecelele mah. Mudah-mudahan ada sepincuk dua pincuk Aki nanti mau ke Jakarta cenah ya. Pecelele si mantap, si krenyes teh temen si aduhai lamun dimakan di malam hari sama cai teh hangat mak nyosna. Aduh. Boleh enggak cenah ngalih deui ka Agugun cenah. Agugun bos Pecelele masih dari Batawi juga. Aki ngerasa bangga sekali pada hari ini banyak tamu dari Jakarta. Aki ucapkan selamat datang, welcome to Ciberem Wetan. Ngalih deui cenah ka Teh Nani sareng Aagur. Aagur sama Teh Nani, selamat jumpa dengan Aki. Alhamdulillah sudah mengasih sesuatu kepada Aki. Mudah-mudahan saya kegatusan langkung-langkung ageng sing dipenyangkeun yuswa. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Mama Oom dari Jakarta. Keluarga Mama Oom, keluarga Mama Oom. Eta dari Jakarta. Dari Jakarta. Asolale cenapi. Asolale. Allah mani halimbu dia cenah juru kawin teh mana cenah halim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aki ucapkan selamat dan terima kasih kepada keluarga Mama Oom dari Jakarta. Kita pindah lagi cenah ke Bapak Wawan, Bapak aparat polisi, haturan Bapak Wawan siap gerak Aki laksanakan. Bapak Wawan anu mana? Bapak Wawan anu mana? Aduh Allah ieu anu mana?
ngabulikeun kereteng hate. Mudah-mudahan sih kegatosan langkung-langkung ageung. Ngalih deui cenah ka Mamah Awang. Mamah Awang anu mana? Mamah Awang anu mana? Mamah Awang anu mana? Aduh Mamah Awang da anu mana? Ngalih deui ka Bapak Rohana lima keluarga. Bapak Udin sareng Ibu Guru Nani cenah eta Bapak Udin sareng Ibu Guru Nani. Mani imut cenah nini. Gusti ieu mah kaciri mah hayang meuli ieu, meuli mobil. Heeh, dina naon cenah. Bapak Udin kali Bu Guru Nani aya kitu. Wios teh nepi ka magrib. Kumaha Bu Opi masih berlanjut alhamdulillah nepi ka magrib. Ngalih deui ka teh Nuy. Teh Nuy da anu mana? Teh Nuy anu mana? Nuy anu mana? Aduh alah ieu da teh Nuy. Kali deui ka teh Ropi. Ropi anu mana? Aki hoyong depan asa aki ngacabruk. Kali deui ka Irfan. Bos pemancingan ieu mah. Kade ulah mancing-mancing hate ya. Mending mancing-mancing duit teh saya. Kitu Aki, dibalik kitu Aki. Benar. Irfan bos pemancingan anu mana? Engke Aki sugan aya ne kilo gebrus. Hek iuran jeung nayaga. Benar. Kali ini ke keluarga besar dari Bogor. Cenah ini mah Cikota hujan teh kota Bogor teh. Aki ge dulu pernah di Bogor anu bade ngiring kaul ngiring jabung teu malapung. Mang Rupi kaul marupi-rupi aya kaul nabeuh kaul nyawel oge aya cenah. Alhamdulillah hatur nuhun sadayana. Hatur nuhun sadayana. Mudah-mudahan si kagatosan langkung ageng. Mending ngeunah senggolnya lah. Hatur nuhun. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Ikan hiu dari Kadipaten. Alapiu penganten. Ikan hiu dikrem. Ikan hiu urang Ciberem atau jadi namanya Ciberem masih nama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikan hiu ke Ujung Jaya. Selamat kita berjumpa lagi. Anjir teh nyamungkeun bae. Atur nuhun bakat tingkunya. Segitu aja dari Aki. Nanti sekarang ada apa urutannya ini teh? Kawa. Aya cai-cai teh cenah kopi-kopi teh ya. Sok urang kaul heula cenah. Para pemayan lain pemayan teh. Kaul Aki jeung Nini. Bener Aki pohon gitu ini. Maklum geus kolot babarengan jeung budak ora. Mun asa pangorana ieu teh. Pelaan ditutupan hasil kating lehuis na eueun. Prung urang kaul heula Aki jeung Nini. Digoyang cenah Nini. Aya Bapak Haji Kang Tawis tadi haturan.
sayang Nini. Ulah aya kan geus dibungkas tuh. Pamayang sejawadan sedenung si kahayang kabagiankeun kasupingan panganten sakali. Mudah-mudahan aya dina karahayuan rahayu rahayu. Bagia anaknya melanti tawis kasih tawis kardesar karena akan jadi buah hati wilujeng sumping sumangga lenggah aturan wilujeng sumping